Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka 44 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel HTE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarateu nyangklong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara munjung bagian anu ka 44na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Syukur atuh maurat ari aya mah eta kitab deui teu leungit. Jeung bunga ngadengena kuring teh. Sabab tetela musuh kuring teh ajal binasa. Tapi eta mangduk teh kawilang berat oge di sangarepeunana mah euy. Me ampir-ampiran kuring teu mampu ngungkulan kakuatanana. Tapi hari kuring kumaha mimitina ieu teh bet bisa aya di dieu. Jeung salila ieu maurat ka mana bae bet jiga nu ngaleungit ti alam dunya. Kungsi diteangan ku kuring hari teh tapi bet aya laratan-laratan acan. Tur ieu teh di mana teh maurat urang jijing di mana? Cek Mbah Berod. Harita bari neuteub antep ka maurat anu ngadon ngajanteng. Maurat sampe ngajawab ka tempo narik napas panjang heula bari pok nyarita. Aing teh geus 18 taun numpi diri di ieu patempatan Berod. Bari ngulik pangarti nyupri ilmu panemu ti Mbah Buyut Pitapak anu ngan kari rongkongna wungkul. Anjeunna jigana mah aja atawa paeh dina kayaan keur tapa. Sarta secara tengah aja kuring ngambah kaya patempatan bari mawa hate anu perih jeung nyeri. Alatan adi sakembaran dewek dibinasa ku si Halimi. Sedangkeun ari arek males pati oge harita mah percuma. Sabab dewek rumasa can bisa nanaon. Atuh pangna kula bisa nyango tur mawa andika ka ieu patempatan teh. Ari sabab dewek ngahaja satadina mah hayang nepungan maneh
pikeun diajak gawe bareng neangan si Halimi terus dikojoran ku urang duaan. Tapi barang nepi ka tempat si Laing dewek jadi kaget lantaran kayan si Laing keur kapaehan sedangkan kayan musuh puguh geus jengker ngan maneh mah untung boga daya tahan anu leuwih kuat tur mibanda ilmu anu leuwih luhur batan ilmu musuh maneh sabab mun seug imbang we atawa maneh anu boga ilmuna aya di naon ilmuna aya di sahandapeun ilmu musuh tinangtu si Laing anu bakal kojor berot kadang bisa jadi paeh patupang tindih dulu terus ieu patempatan ketelahna puncak Gunung Halimun berot serta sabisa-bisa dewek anu nyieun imah ku sorangan ieu teh kumaha ujak Gunung Halimun maurat ludeungan oge cicing di dieu jeung kumaha carana bisa nyieun imah ku sorangan sarta kumaha jalan caritana maerot bet bisa ngulik pangarti timba buyut pitapa anu geus karirorongko anu ngarti geus dilarunya dewek oge asana mah teu ngarti berot nah anu geus paeh bet bisa nurunkeun ilmu ka muridna tapi ari geus kaharti mah puguh teu matak aneh sabab kangaranan anu ahli tatapa mah memang bakal bisa nurunkeun ilmu ka calon murid anu masih hirup keneh buktina ieu dewe ayeuna mah geus bisa jeung ngarti kana ilmu kabatinan jeung ilmu wela diri sedangkeun nyieun imah mah sabisa-bisa we dewek teh berot bener pisan maurat hebat Mbah Buyut Pitapak teh bisa nitiskeun ilmuna ka maurat jeung ilmu teh memang penting maurat nya oge maurat pantar awewe tapi wajib boga pangarti jeung leuwihna ti eta urang duaan boga dendam anu sarua ka hiji jalma nu ngaranna Halimi hiji kiai anu kawilang sakti kitu pisan matak oge berot jeung harita pangna dewek datang ka Gunung Gede teh sabab arek ngajak gawe bareng ka maneh ngabinasakeun si Halimi setuju tapi tapi engke eta mah ari kuring geus aya sabaraha poe di dieu teh maurat maneh teh geus 7 poe 7 peuting aya di imah dewek teh berot maneh teh kapaehan lila sadar nangan ukur sakedeung baru kuring teh geus 7 poe 7 peutingnya aya di imah maerot bener-bener luar biasa si jeblak aing nepi ka dijieun 7 poe 7 peuting teling-eling aduh manggeus montong loba pikiran maneh berot lobakeun reureuh angguran mah ngaran maneh teh cager sarta geura ulik ilmu simpenan teh tina eta kitab tur engke urang ngajurag ka si Halimi bebarengan pasantren asina bubar urang ruksak kitu kayaan Mbah Berod harita anu pikeun Jang Rahmat mah nepi ka mana oge moal nyahoeun jeung moal bisa manggihan kayaan Mbah Berod di mana di mendina ngan saenggeus sabaraha poe Jang Rahmat jadi mikir 2 kali mun keukeuh peteu keukeuh neangan laratan Mbah Berod geus pasti di lembur bakal dedeupeun jeung inget ka Nyimai manehna tetep kudu datang sabab anggar hayang apal kumaha nasibna Nyimai ayeuna akhirna dina hiji poe Jang Rahmat terus bae balik muru ka lemburan satu tas sabaraha poe ngider teu puguh tujuan sedangkeun di pelemburan dina hiji poe Abah Dobling katut Nyi Eti harita kadatangan Nyi Euis ngabejakeun yen Nyimai teh tetela geus maot lantaran geringna beuki parna bari ngabejakeun yen Jang Rahmat teh tetela teu kungsi aya datang ka lemburna Nyimai leuwihna teh eta Nyi Euis kapaksa nyaritakeun pangalaman pribadina
mangsa ngacurag ka Gunung Gede sabab ku Abah Dobling katanyaan kumaha nasib Nyi Ecin pangna ditinggalkeun kudu jadi lanceuk. Nyi Eti hatena jadi pagaliwota ku rupa-rupaning parasaan antara kuciwa ambek jeung sedih gumulung jadi hiji. Pok harita Nyi Eti negrakeun ka kuciwaan hatena, kacida pisan nemenna Kang Rahmat teh gede bohong geuning Abah. Cek Nyi Eti bari ngaharu, kumaha mun ku Abah urang tindak bae eta jalma teh Nyai, nah Nyai ridho jadi randa. Ari Abah mah ayeuna kapaksa nindak si Rahmat kajeunya jadi randa oge tibatan boga anak dijenjari ku salaki mah. Cek Bah Dobling dumeh ku geus jengkel meureunnan antukna manehna nangtukeun sikap pikeun nindak Jang Rahmat tur ikhlas anakna lamun seug jadi randa. Muhun mangga Abah teu langkung Abah we ayeuna mah. Abdi tos jengkel tur kuciwa ku Kang Rahmat tega ngabohongan diri abdi. Cek Nyi Eti jigana teh maena geus soreameun deui loba carita ayeuna kudu pasrah kana nasib jeung kumaha cek bapana bae nangtukeun sikap. Atuh sanggeus aya ka sapukan kitu mah Abah Dobling gancang marentah ka anak-anak buahna pikeun maluruh Jang Rahmat sarta mun panggih tong ditanya deui langsung bae tembak sapaehna. Poe eta keneh anak buah Bah Dobling anu jumlahna aya kana welasan jalma terus arindit tapi mencar tengah hiji sabab ngarah gancang kapanggih anu jadi laratan. Nuhun Yois geus ngabijian anu sabenerna ngeunaan si Rahmat ka keluarga Abah. Yois geus nundeun jasa nulungan ka keluarga Abah. Ayeuna Abah arek nanya ka Yois, hayang hadiah naon Yois di Abah? Cek Abah Dobling bari netep antep ka Yois. Sedangkeun anu ditetepna tembong ngadon ngahulang can waka nembalan. Puguh hatena mah kurang panuju ku sikap Abah Dobling. Mun unggal aya masalah teu oleh bae kudu aya Rajapati. Sedangkeun Nyi datang kadinya lain maksud arek ngadukeun jelema tapi ngan sakadar arek kabejaan ngeunaan Jang Rahmat anu memang teu kungsi aya datang ka lembur Nyimai. Tapi Nyi oge teu bisa loba carita anu penting manehna teu kabawa ku urusan Abah Dobling saterusna. Terila Nyi kadenge nyarita, abdi mah di dieu sanes bade bisnis Abah tuh hoyong dipasian hadiah ku Abah eta masa terasna urusan Abah abdi mah alim kacacanak Bah. Cek Nyi tandas, udah gitu Nyi Abah mah lain maksud ngabisniskeun ieu masalah ka Nyai tapi Abah mah hayang mere karumasan we dumeh geus aya katulungan nyawa ku keluarga Abah ku Nyi sabab mun seug daya Nyi katut nyecin jenatna meureunnan moal kungsi nyaho kumaha talajakna si Rahmat nu sabenerna. Sok bisi Nyi hayang duit sakoper anu zina puluhan ribu puluhan juta ku Abah dibere hayang non we hayang kulkas 4 pintu anu hargana mahal ku Abah urang pangmalikeun cenah hayang motor Suzuki keluaran 63 sikinangka ku Abah pangmalikeun kumaha Nyi kabita hayang. Cek Bah Dobling nawaran deui sugan Nyi kabitaeun. Oh hatur nuhun Abah, hatur nuhun kana tawisanana. Nanging abdi sanes bade nampi kana rezeki ti Abah. Sanes teu kabita ku tawisan ti Abah nembe. Nanging abdi nembe tos nandeskeun yen abdi sanes hoyong buruh ti Abah. Abdi mah dongkap ka dieu mung hoyong ngawartosan wungkul anu salaresna. Nanging abdi oge sami ieu teh nuju bingung ka mana ari Jang Rahmat sabenerna atunya. Nyi salila ngobrol teh bet terus ngabayangkeun waktu di warung Bimus teh rasa-rasa mainna wawuh kana dedegan hiji lalaki
anu hayuh bae nonggongan ka manehna bari nyang hareupan meja leutik. Nya heuh atuh ari kitu mah. Nuhun Nyeis geus ikhlas mere jasa ka keluarga Abah tanpa pamrih. Ngan ceuk dugaan Abah mah eta si Rahmat teh buat terus ka Gunung Gede. Aya maksud anu tangtu ka Mbah Beron. Ceuk Mbah Dobling boga sangkaan nepi ka dinya. Sumuhun, sami-sami Abah. Nuhun oge kana perhatosan ti salira. Oge ka Nyi Eti sing sabar we nya wayahna. Nyi Euis terus ngareret ka Nyi Eti bari jiga anu teu malirek kana omongan Mbah Dobling. Nyi Eti unggek bari ngawalon. Muhun ceuk, kumaha deui panginten da atos kieu nasibna. Kagungan salaki betul leres. Untung we kabujeng terang. Margi pamiseg teu enggal terang. Sok inggis abis sakeluargi janten korban wadalna Kang Rahmat. Da pasti cemai oge kituna teh diwadalkeun ku Kang Rahmat. Leres teu Abah? Walon Nyi Eti bari terus ngareret ka bapana. Anu direret kencang unggek bari ngabenerkeun kana caritan anakna. Heuh bener pisan anak ki. Mun ceuk eueuh jasa Nyi Euis mah katut si Jenat meureunnan urang sakulawarga teh bakal jadi wadal. Tapi keun si Rahmat sakedeung di oge bakal modar. Bongan abad kitu peta kalakuan anak keluarga urang. Ceuk Abah Dobling bersaka penghuntuna ka kerot lantaran memang ambak. Jeung sanggeus ngerasa cukup mah Nyi Euis aya di dinya. Terus bae harita amitan pikeun mulang deui ka lemurna. Abah Dobling satadina mah nya hayang mere karumasaan ka Nyi Euis teh. Tapi Nyi Eusna keukeuh kekepehan embung narima sabab ngarasa tujuanna oge lain hayang diburuhan tapi ngan sakadar ngabejan wungkul. Bari lain sing sombong Nyi Eus oge puguh jalma beunghar hayang motor hayang kulkas makari meuli kitu kayaan di pilemburan. Waktu terus lumaku merengan gumelarna tiap insan di alam pawenangan. Harita Jang Rahmat dina hiji poe katingali karek turun ti hiji pasar terus ngambah ka salah hiji pilemburan deket ka jalan gede anu anyar meunang aspalan. Bari loba keneh tatangkalanana batan imah warga. Kajurung kurasa lapar beteungna Jang Rahmat terus mengkol ka hiji warung sangu sisi jalan. Sedengkeun duitna ayeuna mah nganukur mahi kana gorengan jeung leupet wungkul. Ceun teh haneut we sagelas. Sedangkan jarak kalembur tujuan teh kawilang masih kene jauh. Ongkos teu boga, duit beak dipake bakal jang jajan. Jang Rahmat sanggeus ngarasa cukup ngeusian beuteungna anu karasa lapar. Terus weh maya leumpang deui terus ke lampahanana anu katunda. Leumpang mopai-mopai jalan aspal anu kayanana masih kene sepi. Can loba imah sarta can pati kasaba ku jalma rea. Sabab di sisi jalan oge masih kene maklak pasawahan jeung tatangkalan. Dina kayaan keur aranteng leumpang, dina kayaan keur anteng leumpang. Teu hareup tembong aya hiji mobil jeep maju terus eureun palebah Jang Rahmat anu keur leumpang. Atuh Jang Rahmat kapaksa ngarandet. Jang Rahmat kaget jeung nyaho kana ciri-ciri eta mobil jeep. Anu jelas jika mobil jeep anak buahna Abah Dobling. Ngan Jang Rahmat teu bisa lila mikir yen eta teh naha bener mobil anak buahna Abah Dobling atawa lain. Sabab di jero eta mobil jeep geus kaluar manten jalma genepan make baju sing sarwa hideung kaos jeung calana lepis masing-masing ngarutupan awakna anu kaleker taratoan. Sedangkan tina irung samet gadok kahalangan ku kain hideung anu jadi katempona teh ukur panon we gular-gilar garala. Aya naon ieu teh? Aya naon? Cek Jang Rahmat bari gancang mundur sabab anu genepan terus taleumpang ngadeureuketan ka manehna tapi teu karomongna naon. Malah saurang di antarana ngadon aya anu terus najong hulu angan Jang Rahmat keuna pisan. Mangkaning dampal sukuna make sapatu anu teuas jeung kandang. Hiu cebrot, aduh, jungkal. Jang Rahmat terus ngajungkal bari ngagero kaget
jeung nyeri hulu angeunna seueul. Jang Rahmat manehna ngacurah kela saha anjeun sebenarnya saha jeung naon maksudna bet najong hulu angeun kuring ieu teh cek Jang Rahmat. Gancang nguniang hudang deui kalaunan bari nyarita. Tapi anu genepan teu narembalan ngadon anu duaan di antarana aya deui anu terus nyebrut narajang ka Jang Rahmat. Tur peureupna anu pareuleud pating hariu bangbaraan ngarah kana hulu angeun jeung dada. Tapi Jang Rahmat embung dua kalian kabeunangan ku panrajang musuh. Celeng luncat ka kencah. Nyingkahan dua panrajang lawan sakaligus ngalakukeun balasan. Hiu cebrot panggieung. Suku katuhuna ngahantem kana cangkeng lawan. Saterusna ngabangkieung ka gigir. Sabrut. Anu hiji deui maju nyusul tepus ku panrajang susulan. Bari metakeun peureupna arek ngahantem kana puceu Jang Rahmat. Tapi Jang Rahmat gancang miceun beungeutna bari malik. Dituturkeun ku leungeun katuhuna anu meta newak pigelangan leungeun musuh anu nyantong hareupeun sarta semu dipurilitkeun. Wutset lep purilit. Ngan porokaya. Kakuatan leungeun musuh memang leuwih kuat batan leungeun Jang Rahmat. Antukna ngadon awak Jang Rahmat anu terus kabedol ka hareup dipapag ku leungeun kenca lawan anu ngahantem kana iga burung. Hiu cakuk aduh junggal. Jang Rahmat pikeun anu ngadua kalia ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Iga burungna karasa linu. Jang Rahmat teu bisa baruntak nalika terus dirajengan ku duaan dituturkeun ku saurang deui laju nimbankeun paneungeul jeung tajongan sarta peupehan kan anggota badan Jang Rahmat. Cepet keduk des jelepok. Sedengkeun Jang Rahmat ukur bisa gurang gerung teu bisa ngalawan lantaran dua leungeunna aya nu nyekelan mani pageut. Ampun, ampun. Jang Rahmat ampun-ampunan, beungeutna kareuneuk jeung garetihan bibirna. Ceuk di antara nu genepan nyarita, Jang Rahmat memang kudu paeh ku marana sakabeh. Saha anu nita anjeun? Naon dosa kuring? Cek Jang Rahmat teu narima dikakaya kitu, teu pupuguh bari dirempuk. Tapi antara anu genepan ayeuna mah teu ngajarawab, malah dinakayan keur kitu. Kurunyung aya deui hiji mobil jeep datang bari eureun deukeut anu ngarajengan Jang Rahmat teh. Sarta tina jero mobil jeep tembong kaluar salapan urang jalma lalaki wungkul sarua kalakerna kawas anu genepan. Ngan cigana bae nu salapan urang jalma teh teu panuju nalika genep baladna hasil nyangkalak Jang Rahmat tapi tacan diperenan wae nyawana. Ngan ukur ngulur-ngulur waktu teu puguh ceuk pikirna. Ku kituna barang jol datang teh saurang di antarana langsung ngodongkeun pistol kana tarang Jang Rahmat anu langsung baruntak. Sukuna duanana terus ngajejekan indung suku dua jalma anu keur ngarajengan leungeunna. Dor. Dua kali disadap pistol dua kali pistol disadap. Jang Rahmat ngakulitikeun awakna. Barang jeung anu duaan teh pating garwak belukar indung sukuna dijejak ku Jang Rahmat. Sedangkeun timah panas ngahebos ka gigireun sirah. Ceuk pikirna kabeh nu aya di dinya tetela Jang Rahmat boga keahlian dina hal olah wela diri. Malah saterusna Jang Rahmat ngabrebet lumpat ngaloloskeun diri. Anu tadi nodongkeun pistol puguh we jadi gemeseun. Gancang mere komando kakabehan pikeun ngudag Jang Rahmat. Tur teu kudu dititah dua kali kabeh meh bareng pating berbet lalumpatan ngudag Jang Rahmat. Jang Rahmat sakapeung ngareretan ka tukang bari naker tanagana sabab sieun ka susu. Anu ngudag deh memang nya kalaker jeung jarangkung badak tanagana karuat. Tapi ari kapalebah di bawah lumpat mah anggar we rada baroyot. Ngan eta kayaan teh justru mata kurang waspada tur iatna pikeun Jang Rahmat.
rasa mokaha peda musuh teu bisa lumpat gancang mainna ngahaja ngadon ngulinkeun sarta sakapeung ngalieu ka tukang bari nangtang bereupan musuh. Ari dihareup kumanehna teu sadar aya tihang listrik gede sagede pingping nyaho jalan hareupeun teh aya pengkolan. Jang Rahmat hayo we balangah ka tukang. Sok urang udag ye beunangkeun ye aing mun bisa beunang ayo boyot sia malompat ye udag ayo cek Jang Rahmat bari seuseurian. Tapina ari pas ngaliuk ari ceger teh tarang Jang Rahmat diadu jeung tiang listrik satarikna bari teu nyaho ti mimitina atuh tumerapna langsung Jang Rahmat katur lengan sirahna sarta kapaehan teu inget ti bumi alam. Anu ngarudak karakna repi bari ngaharegak ngatur napasna diselang ku ngaromong sakedeung dor sera pistol disada 2 kali pelorna tembus kana tarang Jang Rahmat anu panonna ngapurileng sakedeung bari awakna kakejetan terus cicing pikeun salilana raga ditinggalkeun nyawa. Tapi saenggeus Jang Rahmat ajal kabeh gancang ngatur siasat. Layon Jang Rahmat arek dibawa terus disetrokeun ka Bah Dubling. Untung eueuh jalma sejen anu nangenan eta kajadian. Jadi bersih moal aya buntutna tina eta laku aniaya teh. Moal aya pihak berwajib anu ngusut. Gancangna carita layon Jang Rahmat geus dibawa ka imana Bah Dubling pikeun jadi bukti yen kabeh pagaweanana geus beres teu gagal. Nyi Eti teu wudu ceurik mangsa nu jadi salaki balik jadi layon. Saikhlas-ikhlasna oge anger we hati leutikna mah berat keneh lantaran duriatna kudu pegat ku pati. Bogoh keneh pasti da memang keur meujeuna. Coba ngora keneh keur meujeuna sono pogot dina rumah tangga. Ngan nyaeta ari anu kuciwa mah rata-rata sok kapaksa ngalakukeun jeung nekad sorangan bari engkena mah anger we rada kaduhung. Sarua jeung anu karandapan ku Nyi Eti geus maot mah salaki aya rasa kaduhungna tapi arek ngadakwah ka bapana sok sieun ngadon dicarekan. Sabulan 2 bulan bae mah Nyi Eti rada nguyung kurang berag dina sapopoena teh ngan untung aya budak anu jadi ubarna bari ku Abah Dobling sok rajeun diupahan. Cag tunda kayaan di pilemburan caturkeun di tempat sejen. Wanci pabeberang harita teh Mbah Berod cicingna di imahna maurat tetela teu karasa geus aya kana 18 taunna tur dina waktu nu sakitu lilana tetela Mbah Berod cukup pikeun mulihkeun kakuatanana jeung ngulik nambahan pangarti ngayakinkeun 2 ilmu pamungkas anu disebut ilmu teluh wajah ireng jeung ilmu teluh rambut cerat pati. Sedangkeun Mbah Berod oge leuwih ti heula nyangking hiji ilmu teluh anu disebut ilmu rambut panenung raga anu salila ieu sok digunakeun. Tapi sabenerna mah Mbah Berod oge geus lila tara ngagunakeun ilmu teluh. Fokus we narima pasien anu hayang munjung ka para siluman anu ngageugeuh di laut kidul. Ngan kusabab manehna geus teu bisa hubungan deui jeung pihak Ratu Bulorong. Mbah Berod jadi ajol-ajolan amarahna. Dendamna ka unggal calema anu memang geus ngabuntukeun kana pagaweanana ngajadikeun Mbah Berod janji arek males pati. Sedangkeun ku alatan pegat hubungan jeung Ratu Bulorong dirina geus moal bisa ngajejehkeun deui jalma-jalma anu rek munjung. Akhirna teu kawadahan terus ngabebela dina jero dada amarahna. Komo dendamna ka mamakai Halimi puguh ti baheula keneh ayeuna manehna arek ngawujudkeun kahayangna nyaeta rek males pati
Mama Halimi anu geus ngalantarankeun pamajikanna tilar dunia. Mbah Berod geus teu sabareun hayang geura buru-buru ngalakukeun tindakan. Maurat kira-kira na kuring geus meujeun aya ngalakukeun tindakan atawa acan ngajorag ka pasantren Mama Gayalin, sebab kuring geus pulih sarta geus mampu ngayakinkeun dua ilmu simpenan anu lilana 10 tahun kuring tapak naikkeun eta dua ilmu. Cek Mbah Berod dina hiji poe ngajak ngobrol ka Maurat. Tapi dina kayaan keur kitu nah atuh ari ujug-ujug heuleum waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.